Bismillahirrahmanirrahim. Waqfadot jeung nerapkeun naon al-halu tingkah inda dawi dini munggu nu ngabogaan agama alladina tegasna jalma-jalma humari ladina eta asrafu khalqillahi ta'ala mulia-muliana makhluk Allah ta'ala an-nadra kana mikir ila kafati khalqillahi ta'ala kana sakabeh pirang-pirang makhluk Allah ta'ala biaini rahmati kalawan paningali rahmat watarkil mumarati jeung kalawan tinggal mapaduan fabdahal tu mangka DP kaula ilaman kazat biadi anu eta tetep kuka kawasaan man al khulqu ari nyiptakeun wal amru jeung kalam non ayu wafiqoni kana yen maparinan taufik saha man ka kaula litasni fi kitabin pikeun nganggitna kitab ya qau anu tumiba alaihi kana kitab naon al ijma'u kesepakatan wa yasulu jeung hasil biqiraatihi kumacana kitab naon al intifa'u ngalap manfaat fa ajabani mangka ngaijabah ka kaula iza dalika kana itu tasnif kitab saha alladzat yujibu anu sok ngaijabah saladi al mudtara kana anu kadesek iza da'ahu di mana-mana ngadoa si mudtor kaladi wa atla'ani jeung mere ningali saladi ka kaula bipadlihi kalawan kurniana ladzi ala asrori zalika kana pirang-pirang rahasiahna itu kitab wa alhamani jeung maparinan ilham ladzi ka kaula fihi dina zalik tartiban ajiban kalawan susunan anu aheng lam adkurhu anu henteu nutur kaula kana itu tartib fil musannafati dina pirang-pirang anu dikarang allati anu taqazzamat geus tiheula naon lati fi asrori muamalatin dina pirang-pirang rahasia muamalah agama wa huwa jeung ari kitab eta alladzi anu spasi ya anallahu ngarawat kana ladzi sahawet sawasipun anu nipatan Fakulu mangka ngucap kaula wabillahi taufiqi kana lafad billahi taufiq wabillahi jeung eta tetep ku Allah at-taufiqu ari pitulung inna awala ma saestuna pangheulana perkara ya tanabahu anu ngelingan non perkara al abda kahiji jalma lil ibadati pikeun ibadah wa yatajarradu jeung ngawungkul si abdun lisuruki tariqiha kana nyucruk jalanna ibadah eta tetep bi khotratin samawiyatin kalawan kreteg nu bangsa langit minallahi ti Allah wa taufiqin khosin jeung taufik anu khusus ilahin nu bangsa pangeran wa huwa jeung majma kana bukunya wa huwa jeung ari ma eta al makna anu dimaksud bi qaulihi kudawan Allah subhanahu ma suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah apa man soroha al ayah
apa manha mangka nah henteu mangka ari jalma saroha anu geus ngajembarkeun sa Allah Gusti Allah sodrohu kana hatena siman lil Islam ka Islam kana Islam eta pahuwa mangka ari man eta tetep ala nurin netepan kana nurna kana cahaya min rabbihi ti pangeranna man wa syara jeung isyarah ilaihi kana itu dauhan Allah qaulihi kadinya saha sahibu syar'i anu ngabogaan syariat sholawatullahi ari pirang-pirang rahmatna Allah wa salamuhu jeung kasalametana Allah alaihi muga eta tetep ka sahibu syar'i faqala mangga ngandika ngadawu sa sahibu syar'i inna nura kang saestuna cahaya iza dakhala di mana-mana asup naon nur al qalba kana hate in pasaha mangka narima lega naon qalbu wan saroha jeung nalima jembar naon qalbu wakila jeung diucapkeun ya Rasulullah anu jadi utusan Allah halidalika naha pikeun itu nur min alamatin tina pirang-pirang ciri yukroku nu bisa dikanyahokeun naon zalik biha ku alamat faqala mangka ngadawu Rasul at-tazapi ngajauhan andaril burui tina lembur tipuan tegasna dunya walina batu jeung kembali balik deui ila daril khuludi kana lembur kalanggengan tegasna herat wal istighdadu jeung sasadiaan cawis-cawis lil mauti pikeun maut qabla nuzulil mauti bina samene datangna maut. Tok terus sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Waqtagot jeung ngajurung nerapkeun naon al-halu tingkah indah dawil dini mengabogaan agama alladina geusna jalma-jalma alladina eta asyrafu khalqillahi ta'ala pangmulia-muliana makhluk Allah ta'ala an-nadara kana mikir kana ningali bisa. Jadi nu dimaksud iktadot hal di dieu teh lamun dina istilah ilmu bilagah jadi pasehatna anu jadi kalam teh apabila ayana kalam akur jeung muktadol halna. Contoh misalkan jalma inkar maka disebutkeun pasehat jeung bilagahna kalam apabila dina kalam tersebut teh ngadatangkeun tauhid. Tah ku ngadatangkeunana adawat tauhid dina anu muktadol halna si muqatab inkar disebutna eta kalam teh pasehat jeung bilagah. Tah di dieu ge sami dina perhitungan bahasana waqtadol hal ngalirik ku sabab secara kondisi numutkeun emutan Imam Ghazali tina sababiah anjeunna ngarang asror muamalah dina kitab-kitab sebelumna ternyata efekna henteu sesuai jeung naon nu diharapkeun ku musannif ku bukti loba jalma anu ingkar kana isining kitab-kitab sebelumna. Sakumaha ceuk kamari dina Ihya Ulumuddin loba jalma anu ingkar kana isining Ihya Ulumuddin ku sabab naon? Ku sabab lemah pemahamanana.
eta iktadol halna. Tapi kusabab ngalirik kondisina saperti kitu waqtadotil hal inda zawidin alladina hum asrafu khalqillahi ta'ala anadro kana mikir kana memperhitungkeun ila kapati khalqillahi ta'ala kana segenap kana keseluruhan makhluk Allah ta'ala bi aini rahmatiku paningali rahmat wa tarkil mumarati jeung kutinggal paduan dina harti sabab perhitungan dina kitab Ihya Ulumuddin di antara nimbulkeun mumaroh nimbulkeun papaduan di antara umat Islam sorangan eta jadi sababna. Sedangkan masalah asror muamalat tidin teh diperlukeun pikeun diketahuina ku umumna jalma muslim cuman sababiah tina ngarang ihya teh justru nimbulkeun mumaroh nimbulkeun muzadalah nimbulkeun papaduan ku sabab aya bahkan loba anu mingkaran kana eta kitab ihya kamari teh nya bahasa-bahasa anu hese dipahamna. Memang ari secara aglabiah nama jadi perhitungan biasa. Imam Ghazali teh jaboroting kitab karangan kaula cek Imam Ghazali cacakan Al-Qur'an nu pangpasehat-pasehat kalam nu aya di alam dunia ge henteu sakabehna narima. Angger we si Abu Jahal jeung reng-rengan mah henteu narima. Bahkan memehna geus deui dicontohan boleh ditunang kudauhan Zainul Abidin teh geuningannya aya memang ilmu-ilmu nu sengaja dirahasiakeun khusus dihususkeun ka orang-orang tertentu ya di antarana ilmu thariqah teh teu dibukakeun secara umum nu kitu dibukakeun. Tah kulantaran iktidol halna saperti kitu maka cek musonif pabtahal tu kaula sadoru kaula DP ilaman kazat biadihi anu eta tetep buka kawasaan zat al khulqu ari nyiptakeun wal amru jeung alam. Dana kitu musonif teh ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kalawan tadarru masa bepedat anu memang sagala penciptaan sababiah tina kakawasaan eta dat oge di eta dat tepan aya sifat kalam anu kebanyakan dina sifat kalamna eta dat teh bisa mawa menjadi asror-asrorna tina sifat kalam tersebut sifat kalam Allah. Tak dieu ku musannif dipentahna teh hiji ngali khalquna Allah teh nomor kadua ngali amruna di dieu teh nu dimaksud cenah kalam anu qadim nya tanah kalam nasi teh. Kana naon musannif DP nate ayyuwa pikoni kana muga maparinan taopek saha man kakaula cek musannif litasni fi kitabin pikeun ngaranna kitab. Jadi mudah-mudahan nu didoakeun ku musannif teh tegasna disunkeun ku musannif ka Allah teh ayyuwa pikoni muga Allah nalungsurkeun taufik dirinya maknana umum bisa makna taufik teh merek kekuatan merek kemampuan Allah terhadap musannif pikeun ngaranna kitab. Jika
nomor kedua nu dimaksud taufik nu dipenta nu disuunkeun ku musannif teh nyatana muga Allah sing mengkolkeun ti diri musannif tiap perkara nu mata ngaruksak kana paniatan musannif sabab musannif sadar ngaran-ngaran dina masalah urusan ilmiah pasti aya perkara-perkara anu bakal ngaganggu karena proses ngarangna karena eta kitab bisi aya ria atau napi perasaan-perasaan sejen anu bakal ngotoran tah Allah ku Allah dina hati musannif nyuhunkeun taufik teh Allah mugia ngajaukeun ti diri musannif perkara-perkara nu mata ngaruksak karena proses karangan tersebut. Oke, aywa pikoni di dieu teh maksudna musannif nyuhunkeun ka Allah maparinan taufik teh sing dibere kekuatan dina pamikiranana, dina penelaahanana musannif terhadap ilmu-ilmu nu rek ditutur dina ieu kitab, dina tasnifna teh. Nya kitu deui kaasupkeun keneh yuwafiqoni taufik ti Allah kayaning dibere kesehatan nu jadi jasmanina musannif eta maksud ayuwafiqoni teh saperti kitu. Luas makna taufik. Yaqau anu tumiba ieu sifatan tina kitab nu diharepkeun ku musannif oge anu dicita-citakeun ku musannif teh yaqau alaihi al ijma'u. Jadi sifatan tina kitab nu rek dikarang ku musannif teh dengan satu harapan bahwa naon nu hasil tina ieu karangan teh sing tumiba kana ijma maksudna ijma di teh ittifaq sepakat antara jalma umum jeung jalma khawas. Sebabkan perbedaan dina karangan-karangan musannif sebelum nama kebanyakan teh memang ditutur teh asror muamalah tina agama cuman saeutik jalma anu bisa maham bener kana asrorna dina kitab-kitab memehna. Tapi harapan musannif kusabab ceuk tadi muktadol halna oge nya bi aini rahmat oge tarkil mumaroh supaya teu aya papaduan antara khawas jeung anu awam maka harapan ieu kitab teh yaqau al ijma'u sing jadi ittifaq sepakat antara khawas jeung awam supaya non supaya tarkil mumaroh harapan oge wayah sulu harapan musannif teh wayah sulu jeung hasil pikeun jalma anu rek belajar kana kitab nu rek dikarangna teh hasil keur anu belajarna teh al intifaqu wujud kamangpaatan kumacana kitab nu rek dikarang ku musannif nu sok padahal karanganan can paniatan hayang deui ceuk urang marojak musannif mudah-mudahan Gusti kitab nu rek dikarang di kemudian hari ku abdi teh hiji sing ijtima ijma ittifaq antara khawas jeung awam ulah aya di papaduan seperti nu terjadi sebelumnya. Oge mugi Gusti sing hasil pikeun nu nyuprihna nu rek belajarna kana kitab engke nu rek dikarang ceuk musannif rek dikarang ku musannif teh hasil ayana manfaat imma manfaat di dunia oge imma manfaat di akhirat bari kamangpaatanana teh na keur pribadina musannif oge keur jalma anu erek mempelajari kana kitab ini. Ya kumaha mangfaatna keur musannif
di dunia manfaatna keur musonib di dunia apabila loba jalma anu ka istigol katungkul mempelajari kana ieu kitab eta teh kan manfaat di dunia manfaat di dunia keur musonib atuh manfaatna ieu karangan harapan musonib jaga di akhirat sing ngajadikeun sabab ieu karangan teh sabab Allah nikah cinta Allah ngalungsurkeun rahmat hingga musonib aya dina kasalamatan eta harapan musonib sabab musonib sadar yen jalma anu pangmanfaatna di antara jalma teh nya panghade-hadena manusia teh nyatana nu pangloba manfaatna keur balarea teh ku bukti musonib ngarang ieu kitab teh dengan satu harapan ieu kitab teh jadi manfaat keur anu sejen hingga ku sabab aya manfaatna keur batur maka otomatis musonib ge al intifa ngalap manfaat tina lobana nu ngaistigol kana ieu kitab sabab beureun ngocol panitia urang enak ngaji ngaderes kana ieu kitab maca eta teh hasil pamanfaatan keur musonib jadi jalma mempelajari kana ieu kitab eta teh hasil manfaatna keur musonib nya kitu deui manfaat keur anu belajarna mudah-mudahan Allah cek musonib maparinan ilham ka jalma nu belajar kana ieu kitab teh sing iktina sing ngenyak-ngenyak ngaheuheuh bener-bener kana mempelajarina hayang musonib seperti itu sulu hasil bikiroatihi kumacana ye kitab karangan teh naon al intifaku ngalap manfaat kaya ngajadikeun dalil ieu muqaddamah teh nya muqaddamah teh kumuson dipaneurkeun tulisan ieu teh jadi sabada beres ngarang ngancan nyieun kana muqaddamahna beres ngarang kakara di muqaddamahan maka pantes di dieu cek musonib aya bahasa fa'ajabani mangka ngaijabah ka kaula ila zalika kana itu ngarang teu sabab aya bahasa fa'ajabani mangka ngaijabah Allah ka kaula ila zalika kana itu ngarang lamun muqaddamah di awal berarti karangan ge can aya nya lamun ieu dijieun muqaddamah heula maka moal ngaya ngabahasakeun fa'ajabani Allah ngaijabah ka kaula cek musib naon sababna sabab rek nyaho aya ijabah kumaha sabab ngarangna ge cander kakara ge muqaddamah maka ieu otomatis bahwa muqaddamah ti musannif teh muqaddamah ti musannif teh dicaritakeun ku musannif ditulis ku musannif teh sabada hasil anu jadi karangan jeung dicaritakeun sabab-sabab di karangna ieu kitab jadi kitab teh dikarang heula terus di akhir musannif nyaritakeun kana asbab burukna ieu kitab bari dibejakeun sababiah doana musannif terhadap ieu kitab sabada hasil ngarang geus anggeus kakara muqaddamah ditulis ku musannif sabada beres ngarang sabab rek ti mana apalna musannif fa'ajabani Allah ngaijabah ka musannif kana ngarang ieu kitab lamun kitabna can dikarang berarti karangan mah geus ijabahna mah geus ngan dicaritakeun ku musannif fa'ajabani jadi hadus bini itu maksudna bisa nyebutkeun musannif fa'ajabani pan musannif teh ngadoa abdahal tu ya
Fabdal tu ilaman dia di alhol kual amru ayywafiqoni litas nimi kitab tapi di dina kumusonib langsung Pak ajabani Allah ngaijabah pan ari ijabah litas nipi kitab teh beureun acan eta teh di karangna oge lamun kitu maka otomatis karangan geus beres ka karang musonib nyaritakeun kana proses ieu kitab fajabani mangka ngaijabah ka kaula cek musonib ila zalika karena itu tasnibi kita saha alladzat yujibu anu tukang nyubadanan tukang ngijabah sahaladi al mudtoro kana anu mudtor kana anu kadesek ida da'ahu di mana-mana ngadoa si mudtor kalali kita harus binikmah himati musoni di alhamdulillah non diharapkeun non dicita-citakeun teh diijabah ku Allah sabada ibtahal tu musoni apa aja bani mana pantes jeung munasabahna Allah ngaijabah dasibana Allah teh alladzi yujibu tukang ngaijabah walaupun dina ijabah doa teh kan beda-beda maksud ijabah teh jadi ijabah teh tarotu buse ala doa ngaran ijabah teh jadi kaluarna hasilna hiji perkara tina ngadoa eta ngaranna ijabah jadi ngaran ijabah teh tarotu buse ala doa tegasna kaluarna bijilna perkara teh ala doa di memehan disababan ku jadi doa memehna terus keluar perkara jadi hiji perkara anu keluar eta perkara teh sabada doa eta ngaranna ijabah anu ayana ijabah teh ieu aya ku aina anu didoakeun aya ku goer ayaku perkara anu memang dipenta ku musonib aya ijabah teh kadang-kadang ku lain perkara anu dipenta ku musonib jadi Allah mah sifatna al mujib mah tukang ngaijabah ngan kadang-kadang urang mah osok lepat menjadi pemahaman jadi ijabah teh urang mah sok dihukuman karena naon nu kurang dipenta bukti eta pahaman urang ijabah nu sok padahal ngaran-ngaran ijabah teh bisa aena matlub aena anu dipenta bukti anu dipenta oge goer matlub kadang-kadang ijabah teh kulain perkara nu kurang dipenta doa teh jelasar kira lamun urang menta motor dibere motor eta main matlub lamun urang teh menta motor ka kolot teh tapi dibere pagawean lain dibere motor jadi aen goer jadi goer matlub disebutna tah dina ijabah doa ge kitu sami aya ijabah teh aen matlub bukti anu dipenta aya oge ijabah keneh asupna nyatana goer matlub lain nu dipenta ijabah seperti itu. Oke ijabah tersebut baik ain matlub jeung goer matlub kadang ku Allah dibikeunna di dunia kadang-kadang ku Allah engke dibikeunna di akhirat atawa bisa jadi
ijabah doa teh sebagai kifarat tina dosa-dosa. Maka intina masalah doa mah hampir 99% diijabah sebenarnya. Cuman salahna urang nyangka teu diijabah teh urang ngaleutikeun tina pemahaman ijabah. Jadi doa mah pasti diijabah wae lah intina mah gitu. Ngan ijabah doa teh aya anu mangrupikeun aeng bukti nu dipenta, aya anu lain nu dipenta kurang. Oke anu dipenta baik anu lain dipenta teh kadang-kadang di alam dunia dibikeun ku Allah teh ataupun sengaja ku Allah teh disimpen ke dibikeun di akhirat. Atawa dibikeun di alam dunia tapi lain ain matlub lain goer matlub tapi sebagai kiparat tina dosa-dosa urang supaya urang ke asup ka alam kalanggengan asup ka alam kubur teh dosa urang teh bersih sababiah tina doa walaupun doa lain doa minta hampura. Semangat urang doa. Doa teh hakikatna ijabah saperti jadi atuh salah lamun urang ngomong kitu nya doa urang macan diijabah wae teh sumudon ka pangeran jadi urang ngerdilkeun pemahaman dina ijabah. Buah orang bisa ningali keneh ge ijabah tina doa hayang loba duit buat dirinya. Sabab percuma boga duit ge dari lolong mah tadi gentikeun ku Allah itu ijabah urang menta sesuatu teh disehatkeun menjadi panon anu mungkin catatan dina malaikat nama waktu bisa ningalina urang teh nepi ka umur umpamana 20 tahun dina catatan malaikat. Ngan kusabab urang ngadoa ka Allah Gusti Allahumma rzuqni rizqan katsiran Gusti paparin abdi rizki tah digantian mungkin wae rezeki anu seueur teh ku Allah digantikeun tina catatan malaikat teh nu tadina masa aktifna panon teh nepi ka umur 2 genep ditambahan ku Allah nepi ka umur 40 tahun tah rezekina teh diganti ku eta walaupun urang ngadoana mah maksud dikon kasiron teh lain kana hayang disehatkeun panon naon hayang duit teh. Nah, kadang gitu. Jaman. Bahkan ari keur howas mah kitu reuwas lamun doa bari jeung ayeuna matlub teh dikontanan ku Allah di alam dunia reuas itu naon sabab bisi ieu teh bebenu ti Allah Subhanahu wa taala. Pas kieu urang kahujanan gitu ngadoa kapan Gusti raatkeun hujan raat reuas eta teh keur hoas naon sinting ieu bebenu ti Allah da buktina di kontanan sinting ke di akhirat eueuh bagian kadang kitu ari urang mah bunga lamun ain matlub teh diijabah ku Allah sesuai jeung matlub naon sabab naon nu dipenta ku urang naon nu dipikir hayang urang can puguh eta teh manfaat keur urang ka akhirat
Sabab urang mah rumasa goib, rumasa urang mah loba teu nyahona, rumasa urang mah jahlu, bodoh urang mah. Pantes teh jalma nu bodoh barang penta, bari pentaan tersebut teh hasil pemikiran di urang teu pantes sabenerna. Sabab urang mah makhluk anu bodoh, boho, maksudna bodoh teh teu apal. 5 tahun kemudian teh urang teu apal. 10 tahun kemudian anu dipentak kurang teh apa boating teh nu 10 tahun kemudian anu dipentak kurang teh bakal nyilakakeun ka urang kan teu apal samar apal sabab jelema mah teu apal kana pikahareupeun maka lamun urang ngeukehan menta kana hiji perkara nu cek pikiran urang ieu teh maslahat nyanyawana sabenerna nah da urang pan bodoh alusna mah dina ngadoa teh gitu lamun itu alusna mah dina ngadoa teh ijabah teh ulah ain matlub alusna naon sabab ain matlub mah bisa bae eta teh sungkunan ti Allah soalna kieu kok lebok kumaha hayang eta mah ngan wayahna engke anu miskin bisa bae orang kadang pede lamun doa tok cer gitu kan cuk saya doa tok cer bawarat anu mahaku otomatis susnudon urang dipentak ku urang teh boating cek Allah mah eta teh pigoreng mata teu dibikeun di alam dunia tapi kutu dibikeunna di alam dunia aya wae mangpatina eta doa bahkan hakikatna doa mah sabenerna mah ngadohirkeun ibtikorna urang ka jadi Allah teh bungaheun eta teh lamun ceuk basa urang mah bungaheun lamun aya jalma ngadoa naon sabab berarti nganggap ka Allah teh kawasa nganggap bahwa dirina teh lemah sah ngadohirkeunana rasa butuhna urang ku Allah maka nu butuh biasana sok barang penta justru kadang-kadang gitu pengalaman di awam gitu nya ngadoa teh yang meureun ngadoa teh naon teu dijabah wae diijabah doa naon sabab ijabah doa teh bisa ain matlub bisa goer matlub eta tina ain jeung goer matlub teh bisa ku Allah dibikeun di alam dunia bisa ku Allah dibikeun di akhirat atau di alam dunia bentukna lain ain matlub lain goer matlub tapi hanya sakadar keur ngiparatan kana kasalahan urang naon sengaja dikehendaki ku Allah seperti itu sabab urang rek dipikanya ku Allah ku bukti engke sub ka alam kubur teh dibersihkeun tina dosa-dosa anu urang can katobatan ku urang mungkin kitu tak aya we kaluar dina doa mah syaratna teh kedah yakin diijabah yakin ngana urang ngayakinkeun kana ijabah ain matlub hese rek hayana yakin hese kapan syaratna teh gitu syarat ngadoa mah kudu yakin kayak bahasa gitu maksudna yakin dirinya teh lain ngayakinkeun kana ain matlub dan ngayakinkeun kana ain matlub seolah-olah ngawajibkeun ka Allah ngaijabah ka urang eta mah nu kitu mah ngaranna suul adab urang boga hayangan pika tipe pereket ngadoa hayang bari jeung urang teh mencoba hayang yakin tah kayakinan eta mah seolah-olah ngahilangkeun kana sifat iradana Allah sabab Allah bebas pada hakikatna mah rek ngaijabah rek hanteu kumaha Allah lamun urang ngayakinkeun nuduhkeun Allah kudu ngaijabah kana ain matlub sarua jeung urang teh maksa ka Allah maksa dina barang penta teh goreng itu nganana lamun kana ain matlub
tapi yakin dirinya teh maksudnya mah yakin bahwa tiap perkara anu dipenta kurang pasti aya ijabahna, cuman ijabahna eta mah kumaha Gusti, yakin teh ka ditu. Yakin karena kalimat ud'uni astajib lakum, sabab syarat jeung jawab mustahil mukhalafah. Yakin teh ka dinya we urang. Coba lamun urang dina ngadoa eueuh keyakinan berarti sarua jeung netepkeun syarat jeung jawab bisa mukhalafah. Nah lain ge jawab harus lain jeung syarat. Ud'uni astajib lakum, ke urang seolah-olah ngabohongkeun ka Allah lamun dina doa teu aya yakin, sabab teu ngayakinkeun kana muafaqahna antara syarat jeung jawab. Bari ayana syarat jeung jawab dieu teh diayakeun disimpenna dina kalam nu paling fasihat jeung bilagah nyatana Al-Qur'an. Kadinya urang itu ulang-ulang kana enak lu. Sifatna Allah teh yujibu anu ngaijabah al-mudhor kana kadesek ida da'ahu di mana-mana doa. Jadi kesimpulanna nama masalah doa mah teu aya rugina jeung oge manfaat doa. Keur para waliullah ngadaroa sering ka Allah teh keur nembongkeun we anjeunna nama nembongkeun intirorna ka Allah, nembongkeun rasa butuhna ku Allah walaupun anu dipenta teh teu butuh sabenerna kadang teu intiror we tara panjang-panjang gitu ngadoana teh. Gusti nyuhunkeun abdi nu paling maslahat cek Gusti heuh sakitu cukup sebenarnya. Namun ngari kana yang kadang-kadang urang sok ngemanjangkeun dina doa sabab aya karasa nikmat mukalamah bicara jeung Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu panjang memang halus lamun tujuanna lain rek ngadikte mah. Ngan anu salah teh lamun doa panjang-panjang ting tujuanna ngadikte, ari ngadikte mah seolah-olah Allah teu apaleun kana kahayang urang. Nganggap urang ka Allah teh bodoh. Gusti abdi hayang anu anggap bodoh. Lamun tujuanna ngadikte, tapi lamun tujuanna ieu mah aya kanikmatan tina munajat jeung Allah, tina mukhotobah jeung Allah, kitu teh jadi masalah panjang oge. Ngan tujuanna lain karena rek ngadikte. Dalam tujuanna kawas seperti kana ngadikte lain keur tujuan nu tadi teh nikmat muhotobah, geus ngadoana teh kitu Gusti nyuhunkeun abdi nu paling maslahat cek Gusti heuh sakitu tara loba anu dicaritakeun. Tak sunat pentingnya urang moal isuk nanya sunat istihoroh gitu. Jadi istihoroh teh menta ka Allah dina ba'da eta salat teh ba'da salat istihoroh dina unggal isuk, tapi itu teh ya auradna teh jadi nyuhunkeun ka Allah Gusti mugia Gusti sing ngodokkeun ka abdi dina dinten aya teh sakumaha perkara nu paling maslahat cek Gusti dina nu kurang karandapan teh maslahat. Jadi di dasarana nanti unggal isuk-isuk teh gitu. Di naon anu kurang kapanggih dina waktu pabeurang sore nepi ka peuting nepi ka peureum teh eta teh nu maslahat. Lamun memehna kurang menta ka isuk-isuk Gusti tibakeun ka diri abdi kodok abdi jeung kadarus teh nu mapoena teh maslahat keur urang kalah kumaha gitu. Aya aurat kitu. Jadi perjalanan usaha istihoroh
beda motor jeung paki jeung butuh dari pakir mah butuhnya iktikor. Jadi iktikor mah urang teh ikhtiar kene aya kesempatan keur ikhtiar motor mah sama sekali keur kondisi kadesak eueuh kemungkinan keur ikhtiar motor maksud. Jadi lamun butuh mah bisa diikhtiaran ku keneh itu urang teh pakir maksudna pakirnya butuh ieu kana perkara teh dipenta ka Allah ngan dina nu dipenta ku urang ka Allah teh urang teh aya keneh masa keur ikhtiar ari motor mah geus kadesak sama sekali kondisina teh terjepit anu eueuh kesempatan keur ikhtiar dana motor teh. Wa atlani jeung mere ningali Allah nyalazi ka kaula bifadlihi kitu sarua yang kita adus bining mawe ieu mah musoni gitu nya. Jadi ngaijabahna teh kana motor ge wa atlani mus Allah teh mere ningali cek musoni ka kaula bifadlihi ku kurniana Allah ala asrori zalika kana pirang-pirang rahasiana itu tasnif. Jadi dina tasnif teh merek keterbukaan merek putuh we kitu ku Allah teh ditembongkeun kana alur pemikiran musonif perkara-perkara anu di luar dugaan musonif tapi bisa kapikir. Ilmu laduni teh gitu ya. Ilmu laduni teh maksudna mah asror tina sirna bahasa acina rahasiana. Keur bangsa urang mah meureun asror keur bangsa tingkatan urang mah gitu sok kadang-kadang gitu nya kadang-kadang urang mutolaah teh sanu tapi lagu dek dicaritakeun sok jadi loba teh asror keur bangsa urang teh eta gitu atlah anjeun loba bubrek kapikiran oh ieu bejakeun teh keur bangsa urang mah kitu hitungan asror atlaani teh gitu urang gila urang misalkan mutolah rek ngabahas teh umpamana bab salat tapi nalika keur nyarita teh dari di daratan gitu lain di luar pemikiran urang memena tapi arana aya nyana nampak tah teh asror teh gitu lamun dina ilmu mah nah lamun tina teh aya jadi areueuh tah eta mah kade kitu naon tadina rek nyaritakeun anu tapi jadi eueuh ieu mah omongkeun wah eta mah kudu dipariksa evaluasi naon itu urang kadang-kadang hari nu kitu mah lamun dicaritakeun teh poe deui gitu dicaritakeun naon gitu tadi dicaritakeun naon jeur kadinya nyaritakeun teh gitu teu direncanakeun dibahas memehna tapi datang teh waktu dekna aya pikiran dari buah tuh lamun misalnya nya model hanya meninggal bahasan eta nya model Pak Kiai gitu soklah secara logika urang umpamana kan teu aya waktos ke mutolah tapi aya we kitu caritakeun teh kos kitu lah gitu dari ngadaguan mutolah heula mah ira waktu mah teu dapi waktu teh kos kitu lah lain cerita di jeung anu tukang ceramah itu dan nalar eta mah nya beda deui mun sum hajat misalkan nyaritakeun anu pan di panggung ge anggar sarua eta mah beda deui dengan lamun misalnya anu sok model nganca berjung waktu napinu tapi bisa aya caritakeun takos gitulah gambar asal jadi pemikiran anu lain tina hasil mutolaah atawa tina mutolaah tapi jadi ngarembet segala aya eta asror
mah cek musonif mah wa'at la'ani bipadlihi ala asrori zalika. Jadi naon perkara anu datang dina ieu karangan teh cek musonif di luar naon nu dipikirkeun gitu maksudna bipadli kurnia we eta mah ti Allah. Wa'at la'ani bifadli ala asrori din wa alhamani jeung maparinan ilham diladzi kitu ka kaula pihi dina zalik maksudna dalik teh karangan ieu teh tartiban ajiban kana tartib susunan anu ajib susunan anu aheng. Jadi diberebe kitu ku Allah gitu ilham. Jadi ilham teh perkara anu ditibangkeun hakikatna ku Allah dina hatena jalma anu di luar kasabdi ikhtiarna eta ngaranna ilham. Jadi hampir sarua wae lah secara bahasa mah jeung tadi teh ya. Jadi antara ilham jeung ilmu laduni hampir eta-eta keneh gitu ngan sok kadang-kadang beda perhitungan ngadirik zatiyahna perhitungan anak. Tapi mata ku sering ngabahasakeun alhamani teh dina susunanana ku Allah teh dibere ilham ditibakeun we dina hatena musonif teh dina hatena Imam Ghazali teh bahwa susunan ieu kitab teh beda jeung naon nu rek direncanakeun ku musonif. Jadi susunan tersusunan ti halaman nepi ka akhir teh ieu mah estuni didasarkeunna teh tina ilham ti Allah lain berdasarkeun tina ikhtiarna musonif itu maksudna. Wa alhamani fihi tartiban ajiban. Lam adkurhu cek musonif keur muatan bahwa ieu ilham teh lam adkurhu anu teu nutur kaula kana tartib nu model kieu teh tartiban ajiban teh fil musannafati dina pirang-pirang anu dikarang allati taqaddamat fi asrori muamalati din. Ta ieu susunan nu aya nu terdapat dina ieu kitab teh itu susunan ti bab per babna teh beda jeung naon anu ku musonif kantos disusunkeun ditutur susunanna dina kitab-kitab anu sebelumna kitu maksudna. Allati taqaddamat fi asrori huwa wa huwa jeung ari kitab teh eta alladzi anu anallahu ngameunangkeun kana ladi sawasipun anu nyipatan maksudna ngameunangkeun kana ladi wasipun teh yen ieu perkara teh mangrupikeun disipatanna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mah pantes we gitu urang teh nya lamun karangan Imam Ghazali sakumaha ceutilah mun diperhitungkeun jeung sara yuswana jadi sadinten teh ka itu 4 koras karangan anjeunna teh dari ngaririk adat mah sarada hese atuh sok nya mulai jauh-jauh lah mulai Imam Ghazali beli itu model Syekh Nawawi we gitu pan kurang mah teu kaharti secara adat mah gitu bisa gitu ngarang nijiga nu babari nyarahan teh nijiga nu gamping Syekh Nawawi na perjalanan jeung adat da contohna keur adat ieu mah urang ngarang oge ngarang model sakola baheula ngarang misalkan tamasa ke rumah nenek wah ini hese ngarang salamar oge gitu kan secara adat ieu mah khariful adat hubungan urang itunya matak bedana kitab nu kararieu teh jadi ieu mah da karanganna da wali Allah gitu jadi seolah-olah aneh lamun teu bisa katarima urang oge ku anu ngadengekeun
tarima berarti aya naon dina awak urang sabab ari nu ngarang nu kieu mah ada dasarna tina kaikhlasan beda jadi kumacana ge geus barokah begitu tadinya Fakulu mangkang ucap kaula cek musoni wabillahi al-taufiqu das inna awala masa esuna panggeulana perkara tanabahu ngelingan naon perkara al abda ka manusia lil ibadati pikeun ibadah wa yatajarradu jeung ngawungkul ngosongkeun diri disuruh torikia pikeun ngambah jalan ibadah teh eta bi khatratin samawiyatin minallahi wa taufiqin khasin ilahi. Jadi sabenerna cek musannif nu pangawalna jelema bisa eling ka Allah bisa hayang kitu ibadah hayang jalan ke ibadah teh eta mah bihatratin samawiyatin ku kerteng bangsa langit dina hartinya disebut hidayah itu bisa dikondisikan kumaha sabenerna mah urusan eta hese itu bisa dihayang-hayang itu bisa dimung-mung kalau badinya mah posisina meureun urang tasakur lamun aya khatrah samawiyah dina hate urang jeung taufiqin khasin ilahin bungah sabab eta memang anu ngajadikeun sabab urang betayang ibadah nu sejen henteu teu bisa nganana eta urusanna hidayah. Nah jelema teh teu malah santren kabeh heuh eta kos kitu eta urusan hese eta mah kitu pangeling kretegna urang hayang masan eta aya ti Allah mah kitu teu bisa kondisikeun mata paribasa ilmu turunan ieu teu saeutik kolotna ngarti budakna teu ngarti kolotna santren budakna teu aneh naon bifotna samawiyatin teu aneh kolotna soleh budak masalah teu aneh sabab bi khatratin samawiyati kalbahnya supaya ilmu nurun teh ilmu turunan ilmu nurun lahir teh jadi beda samawiyati wahwa jeung ari khatrah samawiyah teh nyatana makna qaulihi subhanahu wa ta'ala apa man syarahallahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin rabbih. Jadi lamun aya istifham kebanyakan galib nya lamun aya istifham dina Al-Qur'an eta teh biasana maksudna istifham inkari lain arti nanyakeun dari nanyakeun mah kudu bodoh nya pangeran bodoh nanyakeun gitu maksudna mah apa nah henteu kitu jalma anu ku Allah dijembarkeun teh eta teh tepan kana nur kana cahaya ti Allah kitu maksudna mah lain arti Allah nanyakeun eta galibna lamun istifham dina kalam istifham dina Quran eta teh maksudna istifham inkari lain harti Allah nanyakeun kana hakikatna istifham sabab hakikatna istifham otomatis teu apal nanyakeun mah nya nanyakeun mah kaluarna tina nu teu apal Allah mandat anu mauninga mah teu mungkin Allah istifham Allah nanyakeun balik istifham inkari maksudna istifham nah henteu kitu maksudna mah kitu matak apa mangsara nah henteu kitu jalma anu Allah ngajembarkeun kana hatena pikeun Islam teh eta teh pan anu meunang cahaya ti Allah eta teh menang cahaya gitu kan ku Allah ditanyakeun gitu nah lain
jalma anu hatena narima ka Islam teh meunang ti kami cek Allah teh pan eta teh meunang ti kami kitu lah menjawabna mah gitu istifham inkari teh saperti kitu. Ieu makna qauli ta'ala teh jadi makna tina anu ngelingan ka Allah teh nya perhitungan ka dieu nya hidayah teh ya disebut apa man soroha bahu sodrahu lil Islam fahuwa ala nurin depan kana cahaya min rabbihi ti pangeranana. Jadi cahaya dirinya teh hakikat nama mudhahir jadi beda-beda perhitungan cahaya teh tergantung karena kamuna sabahanana. Lamun nurun pisami misalkan urang dibere cahaya dina ceuli maksudna eta ceuli teh bisa ngadohirkeun kana naon nu didenge ku urang hingga asup kana hate eta aya nurun pisami Allah nibakeun nur dina ceuli urang. Lamun misalkan Allah nibakeun nur kana paningali urang maka eta nur teh anu nembongkeun anu ngadohirkeun kana naon nu ditingali ku urang teh asup kana hate oge aya kamangpaatan keur akhirat eta disebut nurun fil basor tu bangsa urang meunang nur. Atuh urang meunang nurun fil qalbi meunang cahaya dina hate kitu maka narima kabuka asor-asor ilmu asor-asor dina muamalah lamun aya nur dina hate dina hati anu ngadohirkeun kana hate urang tiasa nampak kana naon perkara nu dikodokeun ku Allah nu dikadarkeun ku Allah eta aya nurun fil qalbi. Jadi kumaha ka munasabahan beda-beda nurun teh gitu. Jangan di dieu mah nu dimaksud nurun di dieu mah nurun fil qalbi jadi cahaya dina hate maksudna ku bukti ayeuna cahaya dina hate teh bisa narima hate karena naon perkara nu geus digariskeun ku Allah Subhanahu wa taala narima kana perkara anu dikodokeun ku Allah boleh dituna oge narima kana agama nu dipikarido ku Allah eta maksud nurun fil qalbi secara makna anu paling dasar. Letik nama murenya kumaha dibere nah eta ngadohir nama aya paribasa itu bisa ninggal kadat Allah atau ngarasa ditinggali ku Allah tergantung nurna tergantung cahaya dengan cahaya anu paling dasar mah narima kana kaislaman eta nur anu paling bawah anu hidayah anu paling leutik cek kasarna mah dibandingkeun jeung hidayah anu khusus ya. Wa asara jeung isarah ilaihi kana ayat pamangsaraha Allahu saddauli sasoibu sari nu ngabogaan syariat salatullahi wassalamu alaihi faqala inna nura saestuna cahaya idza dakhala di mana-mana manjing di mana-mana asup alqalba kana hate in pasaha maka narima lega wan saroha jeung narima jembar tayeu mah cahayana cahaya anu rada saluhureun tinu tadi itu sabenerna walaupun saroh ngajelaskeun sabab ari sarah mah kadang-kadang sarah mah penjelasan mah tina zatiyahna atawa tina saluhureun datiyahna anu aya dina matan. Tahun perhitungan sarah dinu kitab mah tah di dieu ge Rasul ngajelaskeun kana maksud nur di dinya teh aya perbedaan jeung anu aya dina ayat Al-Qur'an dina harti kumaha dina harti nur anu mimiti mah hanya sakala dasar keur naon keur nampakna Islam tah ari nur nu dijelaskeun ku Kanjeng Nabi mah nur nu saluhureun tina nur dasar tadi. Pengane aya perbedaan sabab ngaranna sarah ngajelaskeun. Kepada wakila diucapkan ya Rasulullah anu jadi utusan Allah hal lidali kamin alamatin yu'rafu biha muncul urang mah gitu ya Rasulullah nah bisa kanyahoan
jalma anu menang nur nu menang cahaya khusus ti Allah Ta'ala tersimpan dina hatena tinimbang anu sejenna aya cirina anu kusabab ku eta ciri abdi bisa nyaho bahwa ieu jalma teh menang nur fil qalbi. Kumaha cek Rasul ngawalerna pakola mulai jauh gitu lamun kana hidayah rada jauh kayak urang teh berenang gitu can menang hidayah. Naon sabab rada tarik ka bladina itu nur ciri menang nur cek Rasul mah mana at-tajafi andaril ngajauhan tina lembur tipuan ngajauhan tina dunia hatena teu ngait kana dunia. Sawangke lamun sesuai naon nu dijelaskeun ku Rasul teh eta teh mangrupikeun hidayah teh tina ayat nu tadi apaman sarahallahu sadrul Islam engke bisa dipahami jalma nu can jucan Islam tah bakal kitu engkena. Kan bahaya lamun kitu mah. Seolah-olah lamun urang hate urang can taat can jauh tina dunia urang teh can saroha sadrul Islam can dijembarkeun ku Allah dina agama Islam kena teh. Berarti masih kena murtad. Masih kena non muslim. Sabab geuningan cirina jalma nu meunang nur ceuk Nabi teh at-tajafi jauh tina dunya hatena teu ngait kana dunya. Lamun urang hate ngait keneh kana dunya heug sesuai antara nu dimaksud ku Rasul jeung dawan Allah Ta'ala di luhur engke bisa dipahami jalma nu can bisa juhud eta teh can Islam. Da geuningan ceuk Allahna di luhur saperti kitu apaman sarahu sadrahu lil Islam. Bahwa ala nur sabab nur dina anu ayat di luhur mah apaman saraha Allahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurin nur di dieu mah beda jeung nur nu dicaritakeun ku Nabi tapi non saluhureun nur nu dicaritakeun ku Allah. Nur anu dicaritakeun ku Allah dina ayat ieu mah hidayah we asup Islam narima dina Islam tah ari nur nu dicaritakeun ku Nabi mah kasampurnaan dina Islam. Sabab lamun sesuai sedangkeun ciri dihandapna at-tajafi nya jangan katakan gitu bahasa nanti mana gerak at-tajabi andaril gurur lamun eta at-tajabi andaril gurur teh nur anu aya dina ayat luhur berarti jalma nu tan tajabi teh encan aya nur lamun can aya nur ya berarti encan sadrahul Islam makanya gitu harus nyapan lamun sesuai lamun akur ieu secara sagalana antara nur nu dibahasakeun ku Nabi jeung nur nu dibahasakeun ku Allah sedangkeun ciri ti Nabi mah nur teh at-tajafi andaril guru cirina jalma meunang cahaya dina hatena teh cirina hatena teu condong kana dunya sedangkeun lamun hate teu condong kana dunya eta jadi patokan nur anu eta nur teh ciri jalma asup Islam jembar hatena mengikuti Islam ya berarti bakal loba jalma non muslim naon sabab loba jalma anu hatena encan tajafi andaril guru. Jadi ieu nur ieu mah leuwih ngajelaskeun bari ngabogan sifat-sifat khusus maksudna nur anu didawuhkeun ku Nabi memang ngajelaskeun tina nur anu aya dina ayat di luhur tapi penjelasan tina nur nu dicaritakeun ku Nabi tingkatana leuwih luhur tinimbang nur anu aya dina ayat Quran. Dan anu aya dina ayat Quran secara dasar unggul maksudna jalma asup Islam teh karena hidayah ti Allah kitu maksudna eta mah. Dalam nur anu dicaritakeun ku Nabi beda. Itu cek muson itu ya teh kitab teh kumaha ijtima cenanya kitab teh ijma berarti sepakat bakal ngartina jalma awam jeung jalma
anu kawan urang hese keur malam berarti teu awam-awam acan atuh gitu. Ya kan cek musani teh ya di karang kitab teh al-ijma'u supaya ittifaqnya supaya sepakat antara jalma khawas jeung jalma awam urang kadang-kadang mahamna ge hese keneh kana kita berarti urang ke awam-awam acan gitu cek musani. Nah buktina hese keneh anger jar memahami. Wal inabatu jeung ciri cek rasulnya ciri anu menang nur khusus di Allah mah inabah kembali ila daril khuludi dina harti hatena lamun geus aya nuran mah ieu teh ngagantung we kana urusan akhirat. Wal istihdadu jeung hirupna teh gitu beraktivitas istihdadu lil mauti terus sasadiaan amal-amal pikeun maut qabla nuzulil mauti dina salame datangna maut. Jadi gitu pertanyaan ti sahabat ka Nabi nalika Nabi nyaritakeun yen di mana-mana geus asup cahaya maka jalma teh bakal lega jeung jembar hatena ditaroskeun ku sahabat kumaha Rasul apakah urang sim abdi bisa nganyahokeun kana jembarna hate dina harti abdi teh tos kenging nur ti Allah geus asup nya nur dina hate abdi teh oh bisa cek Rasul carana ya tadi teh tinggal kontrol we hate anjeun lamun hati anjeun geus jauh ta'alluqna ka dunya berarti geus asup nur kana hati anjeun. Oge anjeun teh kitu geus hatena teh terus-terus we kitu ngait nya kana urusan akhirat di pikiran teh dina harti hate urusan kana akhirat teh naon perkara nu aya dina leungeun anjeun terus dikondisikeun pi akhirat teu umpamana atau hati terus ngaite karena masalah akhirat pada ciri anjeun teh aya nur kasupan nur ku Allah dina hate anjeun oge lamun aktivitas anjeun teh istidad cek Rasulullah urang aktivitas teh istidad cawis-cawis keur pibakeuleun maot dina hirup sapopoe teh oh berarti aya nur cek Rasul dakhala fil qalbi lamun eueuh nu tilu ieu berarti jan aya nur khusus poek keneh kulantaran poek condong we kita teh kana masalah dunia teu eling we hate teh kana urusan air aktivitas teh sahayuna we keur pibakeuleun maot teh kita berarti can aya nur ceuk penjelasan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sampeyan. Wow, tidak. Kalau ini nanti saja